kaduhung kaliwat langkung hanta nyembah kayang agung. Billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Eling-eling wong akeh kang pada ngimankeun ya lazina kabeh ulkuru pada eling sira kabeh ni'matallahi ing nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh izham qaum waktu nek neja sapa kaum Quraisyun utawi kaum iku kaum Quraisy ayyabsutu saking yentah atau ing yentah ngadawakeun ya kaum ya mutu tegese ngadawakeun ya kaum ilaikum maring sira kabeh ing pirang-pirang tangane kaum lias iku bihim derpon yentah ngabongohan atau ngarusak ngabongohan iya kaum kalawan sira kabeh fakaffa aydiyahum maka nyegah ya Allah ing pirang-pirang tangan kaum angkum saking sira kabeh wa asamakum mimma aradu bikum tegese ngaraksa ya Allah kum ing sira kabeh saking barang kang ngarepkeun ya Allah ya kaum bikum kalawan sira kabeh wattaqullah lan pada wedi sira kabeh lan pada taqwa sira kabeh ing Allah wa 'alallah lan ing atase Allah belaka fal yatawakkalul mu'minun maka becik tatagenan sapa wong kang mukmin kabeh sapa wong kang mukmin kabeh. Ayat ieu masih keneh nuluykeun nu kamari tentang pemberian nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu inget kana nikmat-nikmat anu dibere ku Gusti Allah ka urang. Iji nikmat ijad dieuweuh ka diayakeun. Eta hiji nikmat anu luar biasa. Saenggeusna ijad urang dibere nikmat kitu ku Gusti Allah, nikmat pengurusan. Diurus ku Gusti Allah urang teh. Nikmat imdad disebut pengurusan Allah dileutik keneh urang dihirupkeun ku Gusti Allah disusuan ku indung urang zahirna bapakna atuh usaha zahirna datang ka bisa kokorondangan eta kokorandangan teh untung urang teu ngagebrus ka haus lamun lain
di raksa ku Gusti Allah atuh urang kokorandangan teh ka manakah hayang urang. Tapi dijaga ku Allah datang kaleng-oleng, datang ke gede terus kabelah dieuna. Karasa nikmat bisa ningali dunia kadeuleu sabelah. Karasa ku urang kadenge melalui ceuli ka ambe sesengitan babauan ambean ku ieu. Karasa kuleta rasa berbagai rasa. Kacekel ku leungeun kemudian kalengkah ku suku. Malah bisa ngising, bisa hitut, bisa kilih. Bisa segala rupa eta kabeh nikmat menang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibere ngeunah dahar ku Allah, dibere ngeunah nginum, datang ka embung pepegatan jeung dahar titah puasa ge embung teu kuat, ku embung-embungna pepegatan jeung dahar teh jeung nginum geus menyatu jasa. Masya Allah, eta teh kanikmatan anu luar biasa keun penting berniatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabelah dieuna dibere nikmat hidayah, ieu luar biasa. Bayangkeun ku urang. Allah mere hidayah iman Islam. Ku ayana hidayah eta urang di akhirat bakal dibere kanikmatan anu hakiki yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Eta lain nang urang hidayah. Lain nang kiai, lain nang wali, lain nang sahabat, lain menang Kangjeng Nabi. Hidayah mah langsung nu merena nu bogaana Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun inget ka dinya, masyaallah teu kudu hese-hese. Artina teu kudu hese-hese nemah bae urang, loba da kafir ge jate dibere hidayah ieu teh mah ku Gusti Allah. Lobas kumalandang di Indonesia khususnya ku ari eta teh jelema-jelema nu teu dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jauh nu bisa mere hidayah. Zainuddin MZ ngabacokak bae ge nyana tah. Naon kitu ngaranna caramah moal bisa mere hidayah. Kiai-kiai nu sejenna dakwah teu bisa mere hidayah. Teu bisa. Mantap kiai aya pengajian, tatanggana Kristen, atuh masing-masing bae. Lantaran hidayah. Lain nu manusia. Langsung nu Allah Subhanahu wa taala. Kan mantap urang mah ku ari geus dibere hidayah ku Allah, masyaallah lain nikmat. Naon leutik nikmat pang gede-gede. Geus hese jaritakeunana nikmat hidayah mah lantaran eta mah anu ngalangsungkeun hirup urang di alam anu indah luar biasa. Mantap kuari urang tinggal bersyukur ka Gusti Allah lantaran geus dibere hidayah ku Gusti Allah, tinggal urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perangan kumaha ge teu dibere hidayah mah teu. Perang kajenting paeh kafir teh tetep bae mempertahankeun Katolikna, mempertahankeun Kristenna, mempertahankeun Protestanna, mempertahankan Hinduna, Budana, emang ti dituna ku Allah bakal jadi beuleuh menarata tang. Datang ka di perangan ku kumaha ge tetep bae mempertahankan kakufuranana, emang geus disadiakeun nyana bakal jadi panghurung neraka jahanam. Moal bisa ku kumaha kajen ku kumaha. Tapi lamun dibere hidayah mah kakarakeun doang. Aya Kristen, nyaba ka imah kiai ngobrol. Teu dakwah teu naon kiai mangan ngobrol doang balik di imah kiai nyana kunaon tuh hayang masuk Islam. Ta eta teh hidayah mah kos kitu tah kos kitu hidayah. Aya nu ku sebab neuleuh kiai, aya anu sebab neuleuh kitu tokoh masyarakat, aya nu ku sebab maca buku eta mah sabab-sabab bungkul. Perjalanan nyana endeuh dibere hidayah ku Gusti Allah. Nah, aya dibere hidayah mah babari bae teu kudu perang. Kudu di dakwahan diberi hidayah mah masuk Islam di tengah-tengah kota London rusak itu luar biasa Stephen masuk Islam
Di tengah-tengah Amerika, di tengah-tengah kota Amerika anu luar biasa, lain saeutik anu asup Islam. Loba jasa di Perancis asup Islam, loba jasa. Akibatnya namajaan buku. Sanggeus namajaan buku dibanding-banding. Sanggeus dibanding-banding di deuleu kunyana kumata. Jorojo ya yang asup Islam, asup Islam. Muhammad Ali urang mana? Urang Amerika tapi ini asup Islam. Ai eta nu kamari petinju nu hebat teh saha karangarana? Saha karangarana? Saha karangarana? Dasar bangsana meureun. Masyaallah. Gusti Allah. Lady Day asup Islam dan lain sebagainya. Oh, masih mohon gitu ngarana ribuan dan jutaan manusia nu ada asup Islam tanpa diperang. Akibat dari perang Irak Amerika, loba nu asup Islam tentara Amerika. Balik ka nagrina asup Islam. Lain saeutik teh. Masyaallah. Ieu teh hidayah teh pasti itu hidayah. Sabalikna aya anu nyara lahir di Indonesia nu mayoritas Islam bahkan hirup di lingkungan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Atuh kunaon nyana kakarake gaul sampai 2 poin jeung kafir asup Kristen. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah, naudzubillah min zalik. Loba jasa bahkan aya anak kiai, naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah kakarak anak kiai, cacakan anak nabi ge aya anu dicabut hidayahna Kanan. Teu pantang bulu Gusti Allah mah pamajikan nabi, pamajikan Kanjeng Nabi Lut, cabut hidayahna. Ih, atuh mah urusan Allah hidayah mah nu mantak Kanjeng Nabi cerik pamana ketika sakarat supaya asup Islam. Meronta Kanjeng Nabi ngadoakan ka Gusti Allah. Ieu mah pan mamang ku anjeun Abu Thalib Gusti nu urusan abdi. Cerik ngadoa ka Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Cak Allah, innaka hai anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun mah. Walakinnallaha. Tapi nu mere hidayah mah Allah. Man ahbabta jelema nu dipake ka cinta ku anjeun lantaran ngurusan anjeun, lantaran ngabela anjeun, tetep urusan hidayah mah aing cak Allah. Mahal jasa hidayah. Mahal teu bisa didoakeun ku Kanjeng. Mamang sorangan, Masya Allah. Matak eta hidayah mah lain bantrak-bantrakeun mun teu nikmat gede-gede teu bisa diukur ku nanaon. Urang tinggal muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sing hade besi coplok ge hidayah urang. Sakedeung deui ngalengkah ka alam kubur besi coplok tah hidayah urang. Sing hade lah ieu teh tinggal salengkaheun deui. Komo nu geus wisan mata mantu. Setengah lengkah deui tah mah. Sing hade jasa besi coplok tah hidayah. Masya Allah. Pertahankeun lain lalagaan cang. Mun urang mawa teu mawa iman Islam ngerebek di neraka eueuh-eureuna tungtungna coba bayangkeun ku urang. Bayangkeun dibeulem eueuh tungtungna. Ai kitu mah aya target 1000 tahun, lain kajeun lain. Deres. Ai 1000 tahun kelah aing ngajak ka surga ieu jadi areng dihudangkeun deui, jadi areng deui dihudangkeun deui. Bahkan meureun di neraka ge geus malik ngeunah deui tah meureun. Ngan aya target, aya wates 1000 tahun. Lantaran aya imanan, aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lamun eta leungit naudzubillah min zalik geus we di neraka terus we eueureuna ka eta dibayangkeun. Naudzubillah summa naudzubillah min hidayah sing hade. Ya urang lamun teu dibere hidayah moal daek ngaji ka dieu. Moal itu pengembangan hidayah. Cek batin orang teh ngaji hakikatna mana Allah ngaji sia ka ditu. Istiqomahkeun ngadahar uduk hayu. Menang Allah eta. Insyaallah. Ngalanggan. Wauhan kena jeung tukang uduk daripada jeung kiai ka ajeun. Buktina kapanggih di jalan ka tukang uduk, tas di mana? Tas emang saya tak tukang uduk di Cilongok. Ya. Giliran kiai na liwat, eta saha eta? Nyaho, teu nyaho da imah.
Wah, Masya Allah. Oh, masalah emang datang ke dinya, tuh kakarek datang ke dinya, tuh. Nah. Di akhiratnya geng kayak gitu bakalnya. Itu saya tuh. Jadi nggak tahu. Ini lain, masing-masing baik. Ya, ada besok kadar uduk. Nih hidayah mahal, jasa pertahankan. Jadidu imanakum bila ilaha il. Perbaharui iman orang, abeh bagus deh. Kulo bakeun maca la ilaha illallah. Minimal manda salat 3 kali mah baca bae. Sanajan kurang cepet dek kondangan baca bae. 3 kali mah. Begitu hidayah. Nikmat para. Tayana nikmat dijagaan ku Gusti Allah. I urang teh pan sare coba lamun aya orai ngolosot ban kudu nyaho. Saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah. Sarena misalna ayeuna mah kitu di imah, pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah, aya nu sare teh di hareup, aya nu sare teh di palataran. Ta eta boro-boro orai kalabang, eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga. Eta nikmat anu luar biasa. Dijagaan ku Gusti Allah. Walaupun make malaikat, aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam. Nyatpaman urang nu mentek sing ngade urang di jero kamar ge. Oh, ulah main bubuka cak malaikat ini. Itu tahun ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting. Kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa nauzubillah min zalik. Indonesia dek jara di naon meureun. Dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karan itu. Datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh. Akibat tadina disakolakeun asam up ka asam a. Kata saya itu. Ya kok gitu tapi bukti ada Gusti Allah ya Allah ya. Nah, iya aya malaikat eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya ke ku malaikat kitu-kitu ke aya kalajengking kitu-kitu ke eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah komo sama datang ka Gusti abdi mah hudangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngahudangkeun langkete ku malaikat hudang eta malaikat nu ngahudangkeun hudang bareng deuleu jak penting keneh saseuh cak malaikat ngagawekeun aing sia eta dihudangkeun aya nu bablas bae pan teh dihudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udang nu malaikat Allah karim teh nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat kakarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeunna syariat bae. Syariat nama eta mah sebeh teuing, syariat nama eta mah kurang dahar, syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu akibat eta. Padahal geus datang ka hakikat mah leungit teh manu kos kitu. Teu main-main kos kitu. Jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri. Buktiana aya jelema loba cenah teh. Syariat nama akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis. Kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Misah eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae. Tuh, nah ieu ge ayat ieu luar biasa, ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika
ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Roko. Urang maca sejarah peperangan Kangjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Roko ngarana. Setelah pulang peperangan Kangjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kangjeng didinya ngiuhan. Digantungkeunlah pedang Kangjeng di pangpang tangkal korma. Plek. Aja Kangjeng Nabi nyaran dek bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah gitu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang. Maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kangjeng Nabi teh dek ngebulu Kangjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kangjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik, maksudna istirahat, nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kangjeng neuleuh Kangjeng ge, neuleukeun Kangjeng Nabi dicokot pedang Kangjeng, set terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Muhammad dikasih kia pedang ya, tak kumaha jawara si kupa. Muhammad. Kangjeng Nabi tenang we, biasa teh kumaha. Nyana ge rada kaget neuleuh Kangjeng Nabi teu aya reaksi kumaha. Geus dikieu-kieu dikupat kapit set. Muhammad. Set Ki Gaurus. Cicing Kangjeng Nabi, "Mayam lau kami ini." Kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng. Ieu pedang saya. Pedang kula. Geus aya di leungeun saha? Leungeun anjeun. Mayasin muka. Mini saha nu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan pedang ieu datang ka sia Muhammad? Cak Kanjeng Nabi, Allah. Allah. Mayam nauka. Mini saha nu bakal ngahalangan? Allah. 3 kali eta ngomong mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini Allah. Cak Kanjeng Nabi. Mayam nauka mini Allah. Eta malaikat Jibril teu kadean ditepak ta ku malaikat Jibril leungeunna. Ragag atuh pedang ragag. Pedang ragag dicopot ku Kanjeng Nabi. Mayam nauka. Muhammad rasa kitu. Luar biasa. Cak Kanjeng Nabi lamun Allah deuk maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kanjeng Nabi bahasan. Lamun Allah deuk maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Ulah sok kitu anu. Geter-geter. Emang tatarina ge sieun ieu Kanjeng Nabi sieun. Tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kanjeng Nabi teh sakti, nyaon Kanjeng Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nah geus eueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge. Deuk saha nu ngahalangan, lah pasti paek wae ku gerget-gerget. Nah, padahal mah sieun. Salah teu paek kali eta geus tinggal nojokeun doang, tah nojokeun ka Kanjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah. Geus teu diagag-agag Mamad sa nu ngahalangan. Teu kudu kitu langsung beres bae atuh lamun deuk mah. Tapi make ngomong gitu segala hayang gaya. Apa hebat jasa kadeleuna. Malaikat Jibril padahal bagi saya digigireun na geus ieu we malaikat Jibril. Tuku Jibril mah ditoel dah trek lu. Eta kaplu dicokot ku Kangjeng Nabi. Nah, ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pohara jasa. Iyalah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman
Ulkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalang Allah ngarasa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artinya orang teh sabenerna mah sering kali dek dibinasa tapi terjadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik motor boncengan bluk nabrak kontainer pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae jateuna naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala atuh disalametkeun ku Gusti Allah naik motor bluk nu paehna cenah anu dibonceng doang nu nyetirna mah ngan lecet doang seutik kumaha meureun eta iya eta mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragag 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang sanyalametkeun kabeh ge inting-intingan tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut Limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup ya keluar di sawah kerja bebas baca tabarakalladzi biyadihil mulku eta urang sah nya nama begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridana tabarokos urang mah gitu langsung cek mun teh tabarok yasin terus we nya nang bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku di Limbangan teh postot nguling ka andap kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh geus ae pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu be di galengan di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in kabeh kon ditarongton ku urang dinya teh nyana ditoel keur ngeunah-ngeunah naik mobil kabeleuman heuh nyana ge kaget teh kabeleuman mah cek ai geupan diuk di sawah tapi karasa pajar jalama keur ngaheang keneh bae beureun make tabarok dihudangkeun keur ngeunah-ngeunah naik mobil beunta teh poh kahurua atuh nyana ge ngageter-geter eta nu mindahkeun ti mobil kadinya ka juru sawah saha Masya Allah, tadi mataknya nama terus bae teh wirid tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh jalan mana eta jalan mana jalan jandela pan ditutup jalan atuh guru ngagulik kitu atuh mun nyekrek jalan mana eta nya saha nu mindah ka juru percis kumaha di kursi beus bae kieu tah ieu sawah atuh galeng narada luhur atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi biyadihi ya Allah kakawasan Allah Masya Allah teh nang saha tangga jagaan modal kos itu perang urang perang jeung Belanda kamari ieu eta teh anu paraeh ku Belanda nu hirup keneh eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge eueuh nu lain meunang Allah kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema
aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah ngan sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikat namun Allah ketika tsunami di Aceh. Ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh naon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai set ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nya teh kieu bae ngahaneng indahan di jero cai nya alabatan neuleuh akuarium Australia oh pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh ku nya coba eta nang saha bisa di aya deui ketika tsunami tah nyana kabawa ka tangkal kalapa neulegeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh ka tangkal kalapa turun-turun nyana atuh geus saha turun menang saha eta koski lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung teh Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung put hari eta kiai sorangan bae di ditu teu daekeun kena naon kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena nanaon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah diranjep aku di ditu di naon ka Tasikmalaya ka eta meunang saha nyalametkeun ja atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet bae peperangan kitu ke geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawras tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae masyaallah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakkeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakir rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu los bae siapa sing seubeuk atuh leg-leg ka ditu los aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank sagala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leung keuy kenca kaluar ceuli katuhu terus bae malamanya ngahaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae iya tuh urusan nu mah tapi nu deuk disalametkeun mah ku Allah teu kabisa ketik-ketik aja da ieu naon make muamal haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hirup pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia lu teh deuleu ka kiai neuleuh kabeh Dale kabeh, tapi deuk disalametkeun geus naon teh si budak kikituan nanti mah. Jadi tanggung jawab bang di akhirat ja aing, ieu teh mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola maningan di masjid bae. Daripada kikituan maning di masjid bae, mantak ditanya, "Mang, keron?" Malian kula mah keur kieu bae di masjid. "Hei, nonton bola." Teu hayang aing, selidik teh orang dicarekan ku pamajikan. Tapi selamat, nya selamat. Ya Allah, ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang. Nu mantake aya di Tirobayatul Ladawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung bae campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali tenar zaman Ki Hasan Basori bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah kasih Tirobayatul Hadawiyah aya jelema jawara datang ka anjeunna Assalamualaikum Waalaikumsalam kula mah deuk nanya bae ieu ka Nyai wali aya naon kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu cak jadat teh tobat mah lain urusan sia lain urusan sa lain urusan anjeun urusan sa teh urusan Allah pugu ieu kira-kira kudu tobat teh eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan
Eta mah urusan Allah tah mah. Ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus pa ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus taksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Gitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula. Bari boga deui lah. Enak gedean jadi juga bae cenah pake judi mah gedean. Pernah ngajual imah. Oh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat baku Allah ngeloyong sorangan. Loyong sorangan, engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing engke cenah ke bulan hareup dek ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Nang ngacoplak we ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong ka situ. Dek kamana sia? Dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing ngaji. Tak berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trak babari kabeh ge hakikat nama ku Gusti Allah tah. Nanyana bongan kawali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing. Pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufekna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorang. Eta cangkilang kiai atuh ka muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Jija sia. Ayo berjamaah jeung kiai ka dieu. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu mun bola. Bola Spanyol ye. Masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasorgakeun lah ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, wis teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maut salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup, teu gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta, mabok saeutik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan kuari mah teu boga motor kredit. Bae salat, bae munggah haji, nyokot deui duit Bang, nyokot deui datang we ka waktuna. Atuh ka surga mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya teu kebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge nu batak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusan nya sama ja Allah. Mantak lamun aya kiai ngomong kiai aing mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunan we kiai oplo. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Kaitana nu ngadekeun kan duaan dong terus duaan ge. Deureuh teh anu ngadekeun teu total sama sekali. Duaan ge cenah torek. Oh masalah. Jalain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Lamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah pedah dibere ilmu. Aju aya nu ngondang daek asa ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Wes nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai bae sorangan. Ka ditu ka sorga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengikeun teh nya. Ka sorga aja nya nama itu. Ka sorga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teu daek ngadarengikeun aing. Atuh geus aing mah ka sorga. Milu atuh. Itu boleh teu kieu saja sia na teu nuturkeun ka aing. Geus bae sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusanna kos kitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, yang magahan di musola ngan 10-an. Eureun lah.
kurang tuh 10-an teh naik. Guys, mah mendingan ngojek. Kiai goblok. Diberi kemuliaan ilmu magahan ngaji 10-an ngojek pan. Teu bagus kiai bohongan teu narurut ka aing. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai lantaran diparentah ku Gusti Allah. Urusan ngadu ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge, meunang ngatur Allah kabeh ge. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus jang geus hidup semati, brung bae kawin, meunang 3 bulan, geus parah bae pamajikanana. Itu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun da doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus kaditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae beres tak kitu urang ge kaler kidul, eren, geus ka kuburan, geusan berita mah sababak. Geus, jika engke udang ti kubur, babak awal deui, terus ka ditu, kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh, tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah eta teh jang contoh, tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong terus betah. Geus dikieu-kieu bae ku nya panakolna teh. Dicekelan bae teh. Bari tiup waktu sholat datang hees teka tabus tatongtrong Masya Allah. Nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jeroana Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tu tadi dicaritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kanjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantap kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus kana mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula BSBY TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesma mah eta salesna saanu ngajagaan eta salesna ngingsreuk nya pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk lantaran boga dokter teh wayah ngingsreuk bae Soeharto wayah ngingsreuk bae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh aya deui ustad cablak barang daharna cabrak ya artinya cabrak ke sembarangan mata sembarangan ya atau emang unu di dahar ieu cabrak tapi na mau berkat bandeng di dahar berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae eta mah eleh eneng mata mah geus cabrak luar biasa kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh sugan aya cek dokter aya nya nama teu ngingsreuk Masya Allah eta mah sehat bae
Heesna ge boro-boro di spring bed cenah mah heesna ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah. Kerek mun teu diudangkeun ku pamajikan mah watu kerekna ge kadenge ka tatangga. Eta meunang saha? Eta meunang Allah nikmat jasa. Masyaallah. Eueuh cek-cekan eueuh nya mah. Geus bae ta eta dihalangan ku saku Gusti Allah. Ta eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mantak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh teup ka dokter, teup ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Ja, nu berobat bae wae gering mah gering bae. Ja, anu itu berobat wae sehat mah sehat bae. Ja, aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna sama atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis. Eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam. Nya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Beuneu aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nya tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil asal ya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full hees bae. Kadang-kadang teu hese santri mah geus kono kos kitu atuh hese mantak dianggap tadi eta si jelema tah lain teh kitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu bakal heran kabeh tapi bakal aya kanikmatan. Datang ka pondok masak sorangan, neuseuh sorangan. Ai keur daek, ai keur teu daek beuteung diseuseus. Gantungkeun bae urut itu teh eta. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tati isah. Yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kitu atuh. Ieu atuh biasa bae gitu. Jeung pede bae nya mah biasa bae. Masalah bae geus. Ngan ke 2 per da teuing gantungkeun. Ieu atuh geus kitu bae santri. Dahar babarengan. Pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah, nu ieu embung, pan nu ieu hayang nguah, nu ieu embung. Tapi tetep bae dikadinyakeun burak. Nu embung ge ka bawah bae. Geus bae aing tadi mah embung nguah ku dia dikadinyakeun atuh terus. Berarti jeung bebek teh adik kakak eta. Ya Allah. Eta kumaha eta juga jadi penyakit jante biasa bae. Ngeunahkeun bae. Ya Allah. Eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum. Emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadah naon eueuh. Ke geus dahar kakarak hayang minum euy, hayang minum geus. Atuh kadi hese kadi teu hese. Teu kompak kotrek. Nusa urang ngompak, nusa urang ngasal. Sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa baik. Ai eta pejabat setru, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadengekeun kencing manis mundur sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat langsung ka hakikat bae eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan. Nu ngalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun mah disalamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatasi manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah deuk dikitukeun mah kitu bae. Dilebeb bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teu jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, saya dikawin heuh jeung saha jeung Zarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Ai sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin, berak, bukan anak 24. Ya tuh kumaha. Ya tuh aja urusan Allah. Aya nu bobogohan mah teh jadi. Aya nu bobogohan jadi atuh teh mah gecilahan ieu nu bobogohan mah teh jadi. Nu teu bobogohan bae ngebreyek anakan ja. Eta teh urusanna kabeh ge meunang Allah Subhanahu wa taala. Dak teu kudu kieu. Budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu. Geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, ieu budak ja meunang Allah ieu. Wah, dipasrahkeun we ka Gusti sebodoh ta.
pleng basa bodoh Gusti. Lamun urang nangis boga keyakinan ka Allah, menang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat. Mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui geus hakikat bae ka ditu. Tuh kitu elingan ku urang diri urang, ingetan ku urang diri urang, sing ingetlah urang kana nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya gitu naon ngaran-ngaranna penyakit kitu kaki gajah. Serius jelema teh. Oh, geus disiapkeun obatna dibabagi. Waduh aya nu di dahar aya ngolobana mah di dahar. Ari anu boga keyakinan ka Allah mangke lananna ulah wae jajan buku can karu. Ma Allah bae. Tapi lamun anu boga keyakinan sieun maning dahar. Kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah keyakinanna ka mana. Neuk ka Allah bae. Acara kudu kena masalah. Jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah pae bae. Eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu. Lamun masih kena ngagunakeun syariat, dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naik deui. Pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah. Bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat syariat teh tuh. Fikih syariat ngaranna. Babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih. Tapi cek hakikat lain eta nu di dalamna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka surgana pasrahna. Ngan di dunyana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan. Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka surgana tila. Di mana eta neuleunan ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, mantak dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanana terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah, asa nu urang bae ngarasula, da urang teh kitu keneh ceuli, kitu keneh. Tapi lamun papasrah bae cara walila atuh ieu mata ge janu Allah ieu di ka Allah keun nyeri ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh. Sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah. Mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae. Eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur. Ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun ka dinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat. Kurang pasrah ngarasulah urang mah. Aya nu pasrah mah salat teh tenang, mantak aya tumakninah. Salat eta aya tumakninah. Salah sahiji rukunna tumakninah. Mun teu make tumakninah teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleu tenang. Iya mah pan lain kayak itu mana lah, tu mana ni soal pada zuri Allahu Akbar. Nek mana emang kira apa? Ngabesan sekedeng itu tuan Allahu Akbar. Kontrak. Assalamualaikum. Kacau. Itu soal tak lain tapi kok gitu. Ayo salat tenang mah. Ya daik dan nunggu. Nek mana tu salat? Baru kamu sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Ayo gitu ayo di salat tenang salat aja. Semantak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngisi-ngisi heula, yang kiiki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudna. Datang ke masjid teh. Sunat tahiyat teh. Terus mendek di bawah. Dahar induk minum, bapak majikan induk, induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh? Kami suatu mantan pas minta pulsa solusi
juga problem. Ruku Allah. Mesti aku. Orang mana diulang itu orang Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja di sini. Begitu jelas. Pas ruku teh, ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep ae ngarendeng tapi beda kan nilainya di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur, makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi salat ka Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentreman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu meunang neuleuh bata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu urang. Mantap kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang. Abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sumut urang. Anu sumut ge meunang di jero hate urang. Hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah. Jadi dia terapi ku urang ceuli nu dikadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we. Mata nu dileuk ku mata hate. Mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah. Kitu kene napas ieu teh menang ka Allah, menang Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun menang apa geus Allah kabeh. Gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu nyisingkeun teh Gusti Allah. Pasrah diri ka Gusti Allah, salat aja tenang. Kalem salat. Sami Allah. Ge maca tasbihna ge 11 ge. Asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11. Bahkan asa saeutik teh 23 subhana. Subhana rabbiyal. Heuh, mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud. Pajar batu ku manuk teh. Lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk atau manuk di dia teh. Sing kuciwak kabaceo di dia teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung teh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal. Urang mah salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun teh. Pajar rek nimpah urang mah cak kucing teh tukurana mah tak kucing awas. Kita pasrah urang pasrah ka Allah. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan sama. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegata urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegata urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat na salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat. Eueuh kangeunaan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lage nanti Allah, babacaana nanti Allah, segala rupa meunang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah. Bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunahna urang. Keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantap munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudullah iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kuku mah ditarik ieu.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kejadian geus ngomong. Fatihah ate ka kreditan eta naon eta kosit. Pan beungeut sia teh kitu. Beungeut nu ngridit pak kitu kajen gugum bahage. Aya deui Allahu Akbar. Ngiji mah tere angeus mun nyokot deui asana kabuat. Lantaran jauh salah ada lumayan nih. Iya kan ambud wae kan. Nyokot deui kitu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hideungnya. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan dapat gitu. Nanaonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu Akbar. Di total mah warung saya 50 jutaan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula nya. Tapi maning warung heula nya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim. Saknya dari nyeun imah heula. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Maning imah heula tapi yang Allah. Tere-tere assalamualaikum. Iya imah enggak aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantek babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu Akbar. Naik DB gitu jadi bupati. Ayo nu ngadukungnya. Jadi lurah atau berat bisa dipercaya dan seorang sabara duit ya siapkan bae miliar mah ku aing sobokan Allah subhana rabbiyal azim kira geraknya wa bihamdihi subhanallah mulai batik wari gitu engke bae jebar baseuh wae Allah tolong teh mereka salat kok gitu dah. Salat kok gitu. Ya Allah, ya Allah. Pamajikan marah bae yang meuli selop. Jangkung. Kabayang kabeh. Aduh, Gusti Allah batak dina alim bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceuri. Ya naon Nabi. Ya kula mah salat tina teh bisa khusyuk. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa, teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat. Ku sebab aya dunia maneh maksiat awak nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka-keun geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegatkeun tama dunia sok manusia kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang kelabina teh berarti kendaraan maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maksiat ulah direpake karesep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener kabelah dieuna asal naon siap biang neraka kajen hukum tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka kajen hukum ya sendal bagus teu hayang aing kasih moal make sendal aing mah biang neraka ya kajen kumaha ge teu Sidina Ali mah aya baju bagus biang neraka sia teu hayang aing mah gara-gara sia ke aing hayang ka alam kubatur moal aing mah selalu kitu kabelah dina tolak tuki salasan aing nolak tilu ka sia dunya tolak tilu aing mah sebab dunia sipa dunia teh lieu teu beda jeung bangke teu hayang aing mah sajelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat nikmat tak masak Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta sanes dinasehatan ku Kangjeng Nabi dunia teh jadi biang keladi maksiat berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang kok urang make resep kanu makal nyilakakeun sok kumaha pikir Ali mantap dipikir jauh sok urang ku sebab boga motor bisa apel ayo coba boga motor bisa derak berutut ka ditu ka karang bolong boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ka Eropa ka Amerika
Bukan ke duit gede deui, gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel, hayang nu hideung hibereum nu bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing bae teu ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bae. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dieu ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh moal yang itu boga duit. Tentu lah ka kota teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia, tah lamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah, nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Di kitu-kitu ge tetep ae ngridit terus bae. Itu nu ngridit mah tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah, geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah kula mah nyambung dah teu ceuli ka jeung teuing kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal. Kajen kuku bagi wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang kata nyana narima duit di pamarentah tetep celi datang kangen asen lagi bensinna mal beres kena temaja kiai na pakai udang-udang 5 pakai udang-udang kusia moal ngeunaan cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit di pamarentah proposal moal pusu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teteh duit perpuluh di dahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teuing agreng pondok pasantrena mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majelis kan saparo pake meuli Innova lihat ngenahin kumaha, moal kajen kumaha. Japos pondok pesantren modern teh lain goreng moderna. Kuduna mah leuwih modern kieu kuduna mah di Indonesia teh. Pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah. Nu goreng teh eueuh ikhlasan. Ikhlasan lain deuk ngadidik lain. Buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu. Emang kunaon gitu? Saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok. Eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah. Tah eta tah nu gorengna tah goreng. Ai pondok pesantren salaf pan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing. Aya bae aya di pagahan. Bae. Tuh salah. Emang pokona ibadah bae ka Allah. Eueuh hayang sugan nambah teu hayang kumaha Allah bae. Diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun aya sia ngaji sia anak teh dereka di pamajikan keterok ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu salah moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti Al-Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk ngadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil mata nya mah lamun muridna saeutik cerik sebab teu maksud ngadidik nah sebab pemasukan kurang nah sok banyakeun ka pesantren modern coba ge ai kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah salah kiai mah tuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu ya ye keur carita blak-blakanana kok gitu kurang ikhlas berarti moal ngeunahkeun salat kok mau diangkat jadi wali moal bae kajen kumaha tah ieu lah coba inget nikmat nu dibikeun ka urang syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang ngeunaheun dijadikeun kieu tinggal bersyukur urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi eta lah abdi rek ibadah urang jadikeun DPR deuk ibadah aing melalui posisi DPR teh podol zero mana aya DPR niat ibadah korupsi bae nu aya
Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR apa aya nu niat ibadah heuh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakanlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah bakal aya ngerenyeb. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh lah ulah resep teuing kana dunya. Asal urang pepegatan kana dunya, urang pepegatan 30%, 70% kana dunya. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantak zuhud teh nomor 1. Terus lamun urang geus bisa teuresepna kana dunya 70%, ngeunaheun ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunaheun jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Can ka harti sebab urang mah puyang bae nu aya, ateul bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya, eta teh bawa dunya. Urang teh salat hareudak eta dunya. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi tetap kada harus sate ya otomatis kali pendunia kan berarti. Teu naik kali. Kok lamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dia pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang. Asa percuma kurang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Itu korupsi bagi teu barikeun salat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Dah ngarasa percuma gitu kudu salat lah engke bae di sekolot ka karak salat gitu pan eta. Nah, tapi lamun setik bersihan. Ya, kurang mendahar teh di imah balik ngaji. Saya gendahar go pemajikan. Ya naon ieu? Tah ya lauk. Nang di mana eta? Mali. Di mana malina? Tadi di pengkolat. Sanu mali? Kula. Maka terima mali teh man. Lah, bae. Pagalan caranya. Aing di api katu saeutik sia peningkatan. Capek aing mah ngadengeuna. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu kuari bandeu. Ieu teh mau ka tarima mali teh. Make tarima mali. Aju sia minta tambah. Idih aya keneh bae. Lain sia mah pensokna minta tambah dari segala beli lauk. Tambahan teh mang teh haram teh tambahan emang ulah. Ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Gitu mang atuh kunahan tambahan halpek eta gede henteu doraka. Masya Allah, geus bandingan ge geus cicing bae, geus cicing lauk kecuali nu nyata tambahan hijinya cak tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan bae. Ieu bisa ge. Atuh hiji ieu mang kunahan. Si Mamang, si Mamang. Eta gura ai liwat ka Ciku Pak. Kos kitu tapi kamu teh. Kos kitu tapi kamu ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masya Allah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos kitu. Tuh nya ingatlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi dijaga. Tina pangharu biru musuh. Tidak panyupaya musuh. Tina ngarusakna musuh. Nu mendak ketika ditanya, "Mayasimuka min ya Muhammad?" Saan mereka jagaan anjeun? Allah cakang jeung Nabi. Maya menau kami ini. Allah. Maya menau kami ini. Allah. Ka Allah bae geus muantep jasa. Nu mendak ditulikeun wattaqullah sing maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong. Marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa. Ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa. Ainyanana korupsi bae. Lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur, salat. Dur asar, salat. Maghrib, salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa. Nisab haji. Geus nisab zakat. Zakat, eta ngeureun kitu ngaranna takwa.
dak aya orkes ngajauhan, aya main bola neuleuh setengah takwa tah mah kitu. Tata kos kitu teh takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan. Kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae salah mutakin ngaranna jelema takwa mun ngadoa diijabah. Eta jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa sama kos kitu. Kiai teu takwa. Wayah salat lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergina mah salatna sorangan bae, kurang takwa. Kurang takwa mah takwa tak eta sanajan kiai kurang moal diijabah doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur waya salat ka masjid tilok loba omong puasa ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing los insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat maca Quran kitu jeung kitu bae ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah na yelah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin falyatawakkal maka kudu tawakal kudu pasrah al mukminun jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah mantepkeun ka Gusti Allah ya pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha uni ngajasa eueuh nu samar ti Gusti Allah mah eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran eueuh nu samar ti Gusti Allah mah ka urang mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu mantepkeun ka Gusti Allah Allah teh Maha ningali lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu asa kadenge asa kanyahoan Allah Maha Gagah menta ka Allah atuh Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun mantap urang deuk nanaon ge bismillahi tawakkaltu ala Allah eta urang dibaca teh aya di Mekah doang ditungtun ku kiai Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku nu katu kahareukeun dari gejed-gejed saeutik bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah ulah inget ka imah ulah inget ka perusahaan ulah inget ka anak ulah inget ka kebo ulah inget ka geus ulah geus ka Allah bae bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah tawakkaltu ala Allah abdi pasrah diri ka Gusti Allah geus lain deuk ka Mekah bae di imah ka ti imah urang ngaji ka dieu durudut naik motor bismillahi tawakkaltu ala Allah jadi geus teu ingat ka imahnya teu ingat kana naon geus ka Allah bae bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil geus durudut datang nggak dia ayat tukang uduk bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula eta kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun
Tapi lamun urang dek dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang lelempangan. Lempangan teh jarah lah. Kasulitan urang teh. Hiji lapar, di jero mobil bae, nu mere eueuh, neuk meuli eueuh. Teta ulah ngarasula tah. Di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat, ya sial amat, berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya sana lenglengan ya moal cager kajen ku kumaha eta moal cager tah panyakit tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti tapi jawali mah teu dahar ge jak kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teh kuat abdi mah meureun teu dahar pae eta moal tingkatkeun tawakal ge ka Allah kan lah beteng nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge jaeta hakikat nama ku kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah teh aya engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah maha uning urang ngeretek kitu teh di kursi babaturan urang mah tanu di sisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun pan oh sia teh hayang dahar itu ditukangeun aya kadinya teh mamang gadeuna ngalamun bae nanti aya roti segede kieu dae aduh ulah segede kitu dua kitu gedaeg pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji kadua katilu kunaon mere nyana naon eta kertegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngertegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha ieu lapar muntayang ka Allah nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu menang Allah nerobkeun ngaliwatan ieu hiji dua tilu kaliwatan ku nya teh dibere ku nya nama nu ieu bae diberena oreng rangdan nu diberena Masya Allah tah eta lah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala mata ke wa